Mah bapak rek ka kebon heula nya. Nya. Rek mere tangga sampo. Sok atuh. Anteran tong, Pak. Hah? Anteran tong. Lah entong rek balik ka dia tuh. Heeh, atuh. Moal lila meureun. Heeh. Kata Edi, biasana wayah kieu sok di kebon rek diaturan. Kadunya si Ija da keureuneuh mah bisi segala horoream ah. Ini ka kebon ayeuna mah. Kadunya di sini nungguan ya Mang Edi. Can ngopi. Nek nempuh heula bapana euy Bisi can ieu can dahar karunya dianturan heula Karunya rek anturan heula nempuh heula we. Cek dianturan tapi rek ditempuh heula we Karunya euy aya teh dianturan bisi lapareun di kerak urang. Heula we Mananya Mang Edi teh? Edi. Kemana? Edi. Woi, Ngopi heula ya. tundanya di saung lah. Di dieu wae. Di dieu wae. Oh, ieu kagok. Oh nya tuh. Tapi malaminya bade ka pasar. Besok atuh. Nya, kada dileueut ta kopina. Heeh. Ngapuluan heula bapana euy. Hariwangku beuteungna. Karunya soalnya itu dengan sangus arah-rasa. Ulah, Pak. Bapak. Erek emam burukeun jeung arah-rasa dengan sangu. Teu can lapar. Mana gawena? Saung heula sagedong mah. Tungguan heula di saung. Bapak. Bapak. Woi, Bapak ayo orang tuang di bumi. oh ayo. Ya kopi tuang di saung. Yo. Aya kopi, aya opieun, aya cai. Buah-buah si neneng gitu. Bapak adieu. Naon? Naon da bapak teh teh ka kebon teh lain teu mau opieun. Terus? Ari ieu kopi, aya opieun, ieu jeung cai. Ah, si Bante bawa mana ieu teh? Sia bawa si nenengnya. Ah, tuh atuh teh nyaho anu ka dieu. Tunggu aku we maneh teh ngomong teh. Nyaan teh nyaho anu ka dieu. Teu nyaho pasti masih sore neng. Mana si nenengna? Wow, sasalang teh nyaho si Bante bawa mama ieu teh bieu. Uy, urang teh mau naon ngabejaan sana tuh bapak ditungguan di imah di gorowan dahar teh. Geus aya opieun di dieu atuh. Kagok urang digawe atuh rek balik teh. Kagok bapak mah naon? Tadi kata lang inum tah ngapa di pice depan. Ngakak kah? Itu. Itu. Goblok Urang mah teh nyaho si Bante bawa mama ti ditu. Astagfirullahaladzim, kopi kita dibahekeun. Aya nu nganteran oge, aduh, urang mah